Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokona mah sing kakuping ku nyalira sadaya huruf Fatihahna, sadaya tasdidna. Eta dina rukun qauli Fatihah sami. Kumaha lamun cek tadi oge rukun qauli teh teu kakuping ku diri sorangan, ngahaja teu meredenge ka diri sorangan. Cek hukum fikih mah eta rukun salatna qaulina teu direken, matak kedah kakuping kitu tah. Upami anu sunat semacam doa iftitah eta sami kudu kakuping. Upami hoyong direken ganjaran kedah kakuping sami, kedah kakuping kunya lira. Allahu akbaru kabiro walhamdulillah sia sing kakuping kunya lira. Upami nu sunat teu kakuping kunya lira moal direken ganjaran ngeun teu ari matak nyacad kana naon mah kana sah salat mah gitu ai rukun mah. Janten sadayana tikawit bismillahirrahmanirrahim dugi ka ghairil maghdubi alaihim waladdallin kedah dipasihan nguping pikeun diri sorangan, kecuali cenah dina kitab nu sanes mah dicarioskeun di tempat anu ganeng, di tempat semacam di sisi jalan raya anu seueur mobil. Eta mah teu kudu gogorowokan, hai aduh itu da aya saingan suara mobil ganeng. Lamun maca Fatihahna teu tarik mah teu gagorowok, da teu kadenge ku dari sorangan teh tah teu kedah gogorowokan cenah. Kira-kira weh lamun teu aya ganeng suara mobil, suara sakieu kadenge henteu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tah suara sakitu teh lamun aya suara ganeng mesin mobil loba mah moal kakuping kan suara eta teh nya, tapi direken tetep eta teh teu kudu leuwih tarik tibatan suara mobil gitu tah. Eta teu kudu kitu cenah. Eta nu kadua nya rukun qauli teh naon? Surat Al-Fatihah. Anu katilu rukun qauli teh rukun bangsa ucapan teh nyaeta bacaan tasahud akhir. Bacaan tasahud akhir, tahiyat akhir sanes tahiyat awal, tapi tahiyat akhir tak sok disebut tahiyat, sok disebut tasahud. Tasahud akhir teh tasahud anu terakhir, tahiyat anu terakhir samemeh aweh salam. Bacaanana teh kumaha? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tadugi kadinya bacaan tasahud teh dugi ka wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eta ge sami kedah kakuping ku diri sorangan bacaan tahiyat akhir teh. Margi kalebet rukun qauli, rukun bangsa ucapan. Nu katilu eta teh nya. Anu kaopat rukun qauli teh, rukun salat bangsa ucapan teh nyaeta maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina tasahud akhir.